Reretan si imah batur teh sanes dadana ngarah nempokong korongna sanes. Sanes jadi tempok kurabuna tapi reret dapurna bisi tengebul. Reret ku juru panon nah sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana. Malah lamun waktu datang guat lain pura-pura tapi sekaligus minta izin kalau boga imah. Punten nu geulis mah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu. Naon maksudna? Sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Nu kahiji rek konang barokah Allah supaya turun ka imah eta. Nu kadua rek ngabuktikeun itu boga alat-alat salat atau henteu. Kakara nu boga imah paktik-pek ngamparkeun sama mawa mu kena. Perhatikeun ku kaum ibu. Geuning teu boga sajadah-sajadah acan sama kleutike sajeungkal. Mu kena na ge sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararideun. Kahandapna ge geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh. Likum salat gajleng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran geuning dulur urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mokeunana ge bari geus saroe kahanapna ge ku samping salakina bari geus butut pargi sujudna ge ukur samak sulam sajeungkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu baeureun parabot yuk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun ingit ka pasar beulikeun kana tetron kaput harita keneh bungkus ku surat kabar tong dilirang da itu teh jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hadek nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukeunna pek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sadi dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwal teh nyaklakeun cimata bari cimatana lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat jadi butir-butir mutiara. Kalau ka kudu sarua we sedikit-sedikit Fisrajul Rasul ai laku persis Abu Jahal da kumaha tuh. Gubrak teh sumping ka Madinah asup ka masjid jelema tumpak kuda diabawa asup ka masjid bu. Aduh atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab pan musat pedang rek disunatan mas pakana dicarek ku Nabi Umar ulah gampang berpindah tempok kicep mana teh kicep Purwakarta Karawang Palembang sungguh Gusti ari bawa kuda teh ka jero mah tempok heula lantap parah ketek kudana dicangcang di tihang raudhah salah ke urang di raudhah silih totogkeun pan iya dipake nyangcar kuda cek Nabi keun antep tapi ka mana hengnya orosot buka baju werki di masjid sahabat geus kekerot tapi Nabi bertahan cicing urang tempo tungtungna ana gorowok teh ngomong persis nu pidato nu mana ngaran Muhammad teh cek Rasul ieu kami aya naon nyak sing deukeut kami teh maca dina kitab anu heubeul yen bakal datang Nabi akhir zaman ciri-cirina geus katempo tapi can pabangi jeung jelemana didago-dago beja ari kamari menang beja Nabi akhir zaman teh geus datang urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad ayeuna di Madinah kuring dah yang papangi nu mana Muhammad teh digupayan ku Kanjeng Nabi tong tarik teuing ngomongna yak ka dieu sing deukeut ieu kami Muhammad teh rek kana rarai aduh rarai Rasul teh atuh kulitna ge hese milangna musyarrabun bil humrah beureum lain bodas lain dipilih ku Allah kana pruk nyuh kana lahunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kumaha cek Rasul tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beurangna si ieu ka surgana mah tulus si horeng geningan goreng laku teh aya ngeun Islam dusun sotek tanyahoun agama oleh Umar berhasil ari urang kumaha ayeuna masyaallah tabarakallah tapi sanajan lalakuan urang lelewode alhamdulillah danget kiwari ibu punten terutami di kota pribados istighfar teh sanes istighfar seperti sieun ku gelap ku kagetna ningali barudak sonona kana agama taloskeun tobi ka presiden di Bandung da teu seueuh ku kuliah duha teu seueuh ku kuliah minggu teu seueuh ku kuliah tarawih alet-aletan ti pelajar tepi ka mahasiswa ti tamtama tepi ka perwira tinggi alet-aletan teu eraeun diajar ngeja perwira tinggi sono kana agama urang tanya ka urang cing kira-kira jasa urang lain sanes jasa mubalin lain jasa kiai ulah diaku teuing jasa ilung bapana sanes naon atuh pitulung Allah eta mah Allah dek
mere hidayah jeung taufik ka jelema, tapi ka jelema mika cinta kana Islam kawasna bae Rabbul Alamin dek nyihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kalaka ucutan. Lain pertolongan Allah eta. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sanes jasa urang. Terus untuk kaum ibu nu dipongker disebutkeun lain jasa urang. Sok simkuring dek nanya ya ke kaum ibu nu dipongker waler kumanah dah teh mah tara ngabohong sih. Ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki? Jawab dina hate. Sia hehe. Geus sabaraha kali ibu dipapatahan ruku jeung sujud ku salaki? Encan. Jongklokeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun nyilakakeun kitu garwa, nyilakakeun Pak. Saha nu teu capek ngurus garwa di alam dunya? Tinggal itu di pasar. Teu saeutik lalaki nu can ngajaran sare dina kasur salilana diluhurkeun kahujanan keanginan. Ayeuna keur mesekan kalapa keur nyiksikan engkau ketika subuh melan pamajikan. Da kitu kuduna. Awewe mah masih geus bongkok leumpangna pahili jeung doran pasul nu potong. Tetep istri kedah dihargaan ku saroge. Di alam dunia nyatekeun, di akhirat ngajongklokeun bujur salakina kana neraka Allah. Cek Allah maneh teu bager salat, nun Gusti abdi bodoh. Na teu nuduhkeun salaki maneh sami geblegna Gusti. Na teu nyicipkeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, nu mawi abdi minung teh ngaji ge sok samerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka Allah. Encan putra. Ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri, ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip dipang lempengkeun sahadatna pang bereskeun ruku jeung sujudna. Pangapunten. Teu aya. Da simkuring ge petot-petot we mah gaduh pesantren. Tos 10 tahun ngadidik barudak, encan ngajaran aya aki-aki ti desa jeung ti kota. Nu ngajar dongkap ka pesantren punten pagojali titip anak abdi ieu abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna, kiai nu ngeusian hatena jeung minuhan eusi sirahna, pang lempengkeun sahadatna, pang lempengkeun ruku jeung sujudna. Can aya? Nu titip ka kiai zaman kiwari beda jeung aki-aki baheula samoeh perang. Aki-aki baheula teh rata-rata buta huruf ngan untung teu buta hate. Datang ka kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyalakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna abdi mah tugasna ukur ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna ajengan nu mameres agamana. Aki-aki baheula buta huruf ngan teu buta hate. Cara aya ari simkuring keluar mah ti pesantren simkuring keur jadi guru rabeng jelema teh hayang wau jeung dosen mah titip pagojali pun anak punteuna 5 titip we sing jadi genep we titip tara aya ka ustad nu titip tara malah mun ustad ngaliwat teh pantos ya tutupkeun panto tuh ustad ngaliwat heuk mamawamak wa dek minta sumbangan keur masjid. Kusabab gitu urang angken dina kesempatan nu mulia ieu alet-aletanna jelema dina dangu kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata. Urang mah teu kungsi boga jasa. Kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua. Nu kahiji pasabbih bihamdi rabbik. Danget ieu pisan detik ieu pisan yuk urang sucikeun deui Allah. Ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku. Maha sucikeun Allah ulah digrogoti kesucian Allah. Kulahir jeung ku batin. Santeunteuna ku lamai-lamai atuh tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dina sasalat 33 kali mah. Da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya Rabbana dek dahar tasbih pas dahar tasbih. Keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena. Marukan enteng kitu ibu tasbih teh. Pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kangjeng Nabi, Gusti capek abdi teh ngurus salaki jeung anak teh cik ngeukeun bantuan bujang hiji mah. Cek Nabi pan ku kami geus dibere kamari. Iraha Gusti kapan maneh jadi papatahan tasbih ku kami? Baca tasbih kekuatanana leuwih ti bujang 20 guruntul Fatimah. Malah Imam Ibnul Qayyim kungsi ngadawuh ngadongengkeun tina kautamaan Ibnu Taimiyah waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa luncat ngaluncatan tembok nu 5 meter kaluhurna. Bari bisa ngadek musuh tina sirah sapat sakali neungeul tepi kana sampean. Ditanya ku prajuritna, "Kekuatan ti mana?" Teh Imam, "Ti Allah." Naon nu dibacana? Ieu abdi tasbih tah.
tasbih subhanallah. Urang mah maca tasbih teh wiridan magrib beda isa mah teu gali wiridan teh nya. Di mana geus pasabbih bihamdi rabbik balikeun deui puji teh kagungan Allah. Nu Allah puji teh. Upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh wayahna ulah tomak-tomak teuing ku pamuji teh. Malah jelema nu tomak ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh. Pan ditanya Sayyidina Ali, ari cirina jelema nu kaentepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin? Jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bager, di mana teu kapuji sok koret. Ulah tomat-tomat teuing ku pamuji. Di mana parantos puji dibalikeun ka Allah bakal senang hirupna, dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah. Kumaha dituna tah eta mah bijil kusorangan jadi karakteristik wastagfirhu. Ngaburu tina lisanna bari desek ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah. Astagfirullahaladzim. Eta sikap urang bongan teu boga jasa. Ngan moal kerasa boro-boro minta hampura lahir batin nyekarkeun maksiatna bari terus menyesal tur ngucapkeun istighfar. Istighfar lagi moal daek mun teu rumasa kana dosana tawayana. Urang itu nglengkah urang nu katukang. Aing teh umur geus 40 tahun cing bapana ieu teh bibir urang jeung huntu ti mimiti pageuh tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur tapakur nyalira. Ceuli abdi Gusti ieu teh ti mimiti bengras tepikeun karada rungah reunguh loba mana dipake ngadengekeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng. Suku abdi loba mana ti mimiti jag-jag tepi ka leklok tuurna loba mana dipake leumpang ka masjid jeung leumpang ka bioskop. Panon abdi ti mimiti bengras tepi ka disambung ku kacamata loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi. Lamun geus dipikir seperti kitu kakara ngorejat hatena. Leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere, beuteung aing loba mana isina teh barang haram jeung barang halal. Kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin, ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang cekap saja. Engke urang teraskeun ku pertarosan. Resmina urang cekapkeun we sajam. Teu paos nu dibahasna teh surat Al-Quraish teh. Pagawean urang tilu rupa. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dina ngalaksanakeunana bagi dua, ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku umaro. At'amahum min ju' jeung wa amanahum min khauf tugas umaro dicaangan ku ulama. Eta metodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kangjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Saatna pisan urang sing jadi sirajan munir. Batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri, mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung pinuh, susah balikna sing mawa kabungah. Datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imah urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana sing jadi sirajul munir. Urang sasarangan ngadua jeung simpuring sadayana mumpung dina haflah anu mulia. Urang sujud syukur, peupeurieun syukur ku perbuatan hese, urang ulamai-lamai sok syukuran jeung